Alhamdulillah beres oge, ini di luar tinggal bebenah orang teh. Capek nanya. Asa nyemol Bima asa gede pisan. Asa nyemol enak asa nontot. Ya cek itu. Nongkrong heula kitu nya. Madam. Jula, tos di mana? Biasa. Capek euy. Ya tos di mantan atuh isuk-isuk ieu pagi buteu maneh teh ieu geus kululungan nih, geus camerok. Kalau cek iya. Kunaon sia besok? Lain besok cek gede pisan. Naon sia? Oh, biasa. Ai mah ai geus gawe kan? Heeh gawe. Gawe naon sia nih nepikeun ka bisul ka sabujur-bujur. Ah meni tong apalah tuh cek itu ah. Nih. Tinggal di diuk teh kieu atuh asa monon ye. Cingogo atuh cingogo. Atuh dah nyaho cangkeul ye jabat ye tuur ni asa norok tok. Digecak atuh ece. Naon dagang naon mah teh ieu? Biasa kue ali. Dagang kue ari. Teu bool monon. Kumaha sia? Atuh daek cicing atuh ece dagangna oge. Ceu haus ceu. Haus. Sia haus on tiis. Heeh, yang nu Atuh tiis. mah kena susu enegren sia teh jahe nu tiis ieu aneh. Nu tiis ke mana nu tiis ceu. Nah tuh kajem nih melong wae atuh nih sok-sok atuh nih yang nu tiis ya yang seger-seger ya. Yang tiis. Heeh. Atuh. Ih asa hardang sabool-bool ya teh nih. Sok buru ceu. Can sare deui ieu teh. Dagang kue ari tapi nyari bool kumaha? Naon teh si Sri naon? Naon we lah pokona nu Heeh. tiis, heeh. Anya ieu penghasilan heula. Nang sabaranya enak teh. Lumayannya tadi tuh si om tehnya. Tuh, mere ieu 25.000. Di om Sansan ieu teh tuh 10.000 bae lah lumayan. Terus tadi ya di om Taufik. Panggedena ieu mah tuh. 12.500. Kajal maluin aja tanya. Hayang maling dulu tapi orang teh usiu. Tapi orang betul barang bawa di batur aing teh teu jangan naon di mana teh deui. Sakit itu buah garde pisan saya eta. Caipa! Caipa mah tah daek ngajadog di imahnya. Hayang teh di kebon we ngajadog di imah, boga imah alus ditinggalkeun wae Caipa mah. Aing ngajadognya. Aing teh aya rencangnya. Mun kamarana sama makhluk hidup. Mohon atuh ece, hatur nuhunnya ece. Alhamdulillah nih kersaeun. Jam-jam enak mah. Wah. Jam-jam ayeuna namanya. Nah, kabel si Umi. Umi! Kan dia Umi! Ece Krakatau. Di mana ieu? Di mana? Google ke sia eta Krakatau Kumi. Ah, teu da ieu na nyungcung, nih kuat aku tuh oge naik-naik ke puncak gunung. Lain Krakatau ieu teh mahkota wanita. Nih, padahal juga Umi bong botak teh. Tahu gelung-gelung acan geuningan. Di Rumbai atuh. Aduh, itu mantan Umi. Iya terus teu Ipah. Aya. Aya. Nah, digorowokan ke urang teh eueuh. Nya. Ipa.
Nuju di ieu we, nuju di dapur. Oh, Ieu naon? tos miwarang ieu di damel Umi teh. Alhamdulillah. Lu namal naon? Itu sawah Umi anu berhektar-hektar biasa gitunya. Da aya nu ngurus Eta teh. Muhun. Da ayeuna atuh da Umi teh bade ku Umi dah kumaha atunya. Istri Ustad mah kedah di bumi wae gitu. Da teu haram, teu Umi teu haram. Dah kumaha deui atuh ece. Di mana bade ka mana? Biasa lah, mungkin ada ai Oh, biasanya luntang lantung tepuguhnya da kumaha ai pengangguran. Masa atuh calik atuh ece. Cak Umi menih ka aing teh menih ciga nu naon wae ieu menih. Ieu saring sungut teh nah nih. Astagfirullahaladzim. Tutang-lantung ke aing mah nangan gawe tuh sana Umi ya. Lumayan kan. Ulu-ulu anu nuju ngitung batik. Tong hayang teh. Ninggal apa ninggal? Tong hayang atuh kaca ah. Ya, nah di mana meni bisa payu wae jual eta teh. Alhamdulillah, Ceu, ieu keur marema ayeuna teh. Oh, mari mah kue alinya. Ieu da aing mah teu beuki kue ali teh ieu Iya, bisa nyieun. jaga pesanan loba pisan, Ceu. Oh, pesanan Ti Om loba. Burhan, Om Taufik. Nah, laki hungkul anu beuki kue Baru ali teh. pisan eta kan kue ali teh. Kakara apal aing mah ieu laki bisa teh beuki kue ali. Aing ge awewe teh beuki kue ali. Naon tuh, Ceu? Ay, mana itu sebenarnya langit sia teh. Biasa tuh, Ceu. Gusti, naon teh Dah tadi jelema. kutang atuh sia teh nih. Ngali atuh. Si nih jawab parawan kene abi teh. Parawan sia teh ieu jalu maneh teh. Nu sok teu narima ciptaan Allah. Nya itu, sia solembak jelema tuh. Ieu Ganeng kecil atuh sia teh Sadar. buka aib tuh sia mah. juga urang mah naon eta teh sia teh. Atuh Ceu da can kabeuli urang teh. Engke mah dek diimplan saja urang teh. Naon implan teh atuh? Mah keur ngumpulkeun duit urang teh ke dek diimplan. Ieu disuntik anu ieu teh bakal gede. Tah susuna teh. Oh, sadar sia teh ieu mah teh jalu sia teh. Terus bujur iya erek digedekeun jiga Amanda Manopo tah dikit kan. Mana Yanto sadar sia teh tingali itu nih teu aya laku bulu maneh mah nya awe bulu kelekan. Oh, atuh kan engke mah di waxing euce, ieu teh di waxing. Naon deui waxing teh atuh? Heeh, dikerok atau dikerok. Oh, dikerok. Nih, kan ame si deketan. Sabaran ce ieu? 2000. Cicing atuh dek naon nih. Nah, mau minyak kalapa sih bukti di minyak kalapaan. Henteu we. Receh ce euy. Manya warece kan biang karek ngitung mati sia teh. Atuh cenah receh. Ya geus teh kumaha? Isuk deui nya. Embung nih urang ka harisan ieu pagi beuteut tinggal sia teh nih. Cantik aja mah. Isuk deui nya. Ya cantik aing udah awewe asli sia teh. Isuk deui nya. Isuk deui nya. Geus sia teh leha. Engka cuma tuh ah. Baik aing mah ridho lillahi taala masihan kaleha. Ah, hatur nuhun atunya kira. Enggak tobakeun aing ge hayang atuh saeutik ewang da dibere ku aing. Nuhun nya cenah. Sami-sami. Hayu, dek sare heula ah. Sia teh sare gawe teu beurang kieu mah. Aneh si jelema eta ih. Batur mah gawe ieu molor. Batur molor ieu gawe. Naon ngomongkeun? Aing ngomong ke teh. Batur gawe mana molor. Kumaha abi we? Kumaha abi sia teh Yanto. Jualan naon cak we ali kumaha si eta teh urang yang apal nah bisa payu pisang gitu. Aing mun di dieu jualan kue ali moal payu benerannya. Aing mau luntang lantung oge ieu nengan gaweun. Ada biasana oke luntang lantung oke cuma tepuguh kitunya. Geus puguh aing teh nengan dameleun Umi. Nyangan dameleun cuma paribasa nyangan dameleun nyaho-nyaho tos aya wawar we kaleungitan batur teh. Sia. Lajeng nyana ece teh. Iraha Umi. Kan bahasa eta oge ning ce iya ning.
Kalemitan siap. ku ece gaplek saurna teh cenah. Ngingpit nah pamali saur suami abi oge kan suami abi mah tukang bangunan Umi. Ai basa eta kan ceu iya nyarios. Aing mau nangis Yo. insap. Kak ceu iya teh dangukeun, ieu dangukeun nya. Ngan ku Umi teh nya ieu mah teu diwartos-wartos we ka we ceubohan ayeuna we kieu. Ceu iya teh ka bumi gitu. Hoyong dipangningalkeun kitu saha anu madog eta teh, nu madog gaplek. Ai ku eta teh ku suami abdinya ceu. Ku suami abdi pan ustad suami abdi teh ustad. Ustad. Di Terawang kieu. Tapi nu kaluar teh beungeut ceu. Eta boga naik ka aing sia teh salaki manehna. Terbayang-bayang wajah Ucu yang cantik meureun. Tingali dalam ni kuat pemajikan nama ni kuat engko luha leuheuk kieu teu dangdan teu dilipan teu naon. Ya ceu tong kitu atuh ceu pamali. Nah, lain Dasa bernama haram ceu di dangdos teh ceu. Umi mah hoyong we natural kieu. naon haram saur saha Umi. Haram eta Kita teh. tuh diwajibkan untuk mempersolek diri, mempercantik Nya diri itu dangdang. untuk suami aja ai ceu. Udah aing mah resep suami batur atuh kumaha. Pantesan. Ai daripada maneh Umi. Nih, naon? Air mama. Ieu mah air mama. Innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi, Umi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantunkeun. Salaki Umi bae. Ece sanes eta mah suami Umi mah nuju ieu kan nuju wawarna. Oh, anu warna teh. Nah, son aki-aki. Preti salsabila bunga dahlia Cempret ece cempret. Eta cepreti salsabila. Oh, si kempret eta anu bieueuna monyong, anu orang goblok. Ini terus meninggal ai ece ieu. Padahalnya cempret teh ieu jamina teh ya Allah bageurna ku kacida ece. Bageurna teh kacida Mulai drama-drama ada yang meninggal. Semuanya pasti dibaik-baiki. Ida emang Cikene kamari teh ngomong, ieu. Eta apa teh si Preti kamari make calanana kuat ka seksi. Eta apa teh si Preti kamari coba non susuna keluar. Umi teh nyampe kene ngomong kitu nah ayeuna geus modar ieu nyebutkeun bagur. ece nih dasanes hayam atuh modar segala. Lu aing geus maot meninggal. Oh, aing geus meninggal di sae-sae. Tapi dah kitu-kitu oge ieu bageur ece ka Umi teh osok ieu sok miwarang gitu. Miwarang Ka suami Umi pami misalkeun bade hajat, bade aya syukuran gitu teh sok ka suami Umi. Heeh. Ya, Umi hayang umum. naon? Non dipuji-puji bagur. Ini nya hoyong atuh. Hoyong? Hoyong. Tuh kudu paeh heula Umi na, babay Umi. Ece Naon? bade ngalayat moal. Ani teu buka duit, minjem heula atuh duit urang. Iya ece naha kitu. Alim nih. Tas we Umi hungkul we nya. Nya geus aing mau ngali maksakeun teuing teu gablek duit mah. Iya ece nging kitu nih kos moal maot wae ai ece. Nya atuh ah. Ya Allah, cempretnya. Padahal ya cikene kamari teh pendak sareng cempret teh Gusti nu agung. Jaba bager di cempret teh nya sok miwarangan wae. Atuh moal aya nu miwarang dakwah atuh ka suami Umi teh. Neng, Ameng. Oh sok atuh. Sawar saya teh cenah. parantos ngantunkeun Ibu Preti salsabila Ini anggarnya mun aya nu mawar pasti anu gandeng ini. Kemang, hok ngejadog heula jempe heula aing ngadangukeun anu mawar. Iya sakacida ieu. Kela ngadangukeun anu mawar cicing heula nih. almarhumah ditampi iman Islam Haram jadahnya si Kemang eta. Kemang.
hayang di balakeun ku aing. Nyempe heula. Nuju ngadengkeun wawar heula aya nu maot. Kuburna ayeuna keneh dipaliheun lebak. Orang Lebak. Ngaranna saha tuh? Da si Kemang tah goblok. Aing teh keur ngadengekeun. Mangke deui ieu. Aing keur ngadengekeun wawar teh mun kontrang-kontreng anggar unggal ngawawarkeun ngaranna. Ah naon we goda teh. Ini teu hayam kongkorongok sora eta. Kontrang-kontreng. Ini suka nonton aya info ka dieu ngomong beja. Ya apalah itu nya. Til. Ya. Naon bak? Naon? Ngadeng eta maneh. Ada naon? Capek. Ngadenge naon? Salawakan. Tuh. Biar kan aya nu mawar. Heueuh eta teh wawar teh saha naon? Wawar naon? Eta sia teh maot. Saha nu maot? Si kempret. Kempret mana? Eta si Preti Salsabila. Oh, si Salsa. Heeh. Oh. Bieu teh urang teh aya nu wawar ngadenge. Si goblok eta tukang baso, ieu ngagarikeun kontreng. Aing karek ngadengekeun ngaranna. Heuh bieu urang ieu karunya pisan ceuh. Naon cenah mah teh gering heula. Henteu ai maneh mata cikeneh heueuh jeung urang teh panggih kamari teh. Bieu urang ngalewat ka imahna, cenah mah dibinti hayam. Binti hayam. Heeh. Nah, nepi ka modar. Heuh atuh kumaha deui sia teh geus kitu meureun. Oh. Ya ayo nya tah si kempret teh heueuh ni jelema bagur heueuh. Heueuh nya. Nya ka urang sok pulang bere wae eta teh ieu. Sok entah si dakoh wae. Ya sia mah beda geus paeh we omongkeun bager. Emang kenyataanna bager, sia coba mana paeh da mana omongkeun bager. Ah sia mah basa eta nih ngomongkeun cenah si kempret mah cenah eta na hayang wae ditimbal balik lamun barang bere teh cenah. Sia mah anger. Tong kitu ke cepa malih sia teh geus eueuh jelema. Oh maneh. Omong hayang ditimbal balik cenah lamun barang bere teh cenah kabar hayang nu alus cenah. Mata cenah teh hayang dibere cenah ku si eta. Karunya saat kojo raraca ieu beungeutna. Dibinti hayam mah kumaha eta teh Eta cenah caritana mah heueuh ceuk Kang ieu ceuk Kang Tiar. Kieu cenah. Eta teh budakna teh hayang dahar. Eueuh deungeuna. Nya cenah nyokot endog di nu sayangna. Sing horeng kan aya hayaman si endog eta teh keur disingleung-leuman. Nya dibinti, dijeger-jeger kuat ka beungeutna raraca ceuh. Nah bisa kepaeh kitunya aing ge dibinti ku hayam teu paeh baheula. Heuh teuing atuh teu apal. Oh, asli teh mana teh ieu bener informasi teh bener. Asli ceuk Kang Tiar urang ge. Oh. Tadi teh ngarumpul heueuh. Da nan maotna mah da ieu. Naon peureum. Ai puguh we sia teh maotna mah peureum. Da henteu langsung maot. Di mana maotna? Di imahna. Nah, teh dibawa ka rumah sakit atau rumah gering. Atuh sia teh kan ieu eta ge kapanggih-panggih kan janda heueuh sia eta mah. Eta kapanggih-kapanggih teh cenah eta keur di Sorondoy. Eta ge bohan aya anu nagihan ieu, nagihan paket cenah. Oh, cawatir heueuh. Heeh. Coba jelema ieu non bager deui. Sarwana sia ge tinggal itunya. Urang mah tara. Naon sia teh kamari sia teh kan kagibahkeun si eta mah eta ieu. Cenah janda tah apa teh mana janda eta tah nu di dinya imahna geuningan balalaki asup ka imahna. Lain Kene sia teh ngomong kitu. lain cenah eta teh cenah nu deuk ngilo jagung. Matakan sia teh atuh tong sok udon. Geus pretinya nu teh da ka itu mah mana ngiling-ngiling moal. Heueuh atuh hayu bareng moal. Wah, ieu atuh. Oh bieu teh urang teh ngalewat geus loba batur ceuh. Wah, itu era teh ka itu mah sia teh. Heueuh atuh sia teh. Heeh. Urang Beas we beas tong minjem duit ka aing ah. Oh heueuh atuh. Beas ku beas we. Oke atuh urang nyokot heula oh. Heeh sok. Oh, si pretinya nu mau teh. Da aing teh ngadeng duit teh wawarna tapi da
tukang bakso kasih lah pengarana jadi tak apa. Kita orang udah siap-siap mana tinggal kayak itu di binti hayam cenahnya. Oh, aing ge kamari kata brakajo teu naon geuningan. Becenor. Mah apa ini mah heulanya ieu warung jagaan. Mah ka mana? Ieu kanu maot. Mangilu. Motong sieun sia teh. Cicing dia ieu imah jagaan we nya mun anu ka warung ngarangan heula sakedeung. Moal heula make da.